Jang mangsa nganterkeun bewara jang balare. Lir balebat nu mencar saacan careng cangtihan. Nu dipalar kahuripan teu ngarang-ngerangan. Antai-antai lengkah dijeng pangrajah alam nyarengan kanorek nian. Pangdoa Bapa nyarengan. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilan tangan. Nyang hunyar di juru negeri milang laku esi bumi. Pahare-hare jeung karep ngaler ngidul pepentasan. Rawayan aing-aingan biheng tapi lalampahan lalakon panjang cacahan. Paboro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan paheujeng lain. Gendeueun rusiah teu buni lebah amparan saraka. Tanjung Pugur Sirung Pangangonan Kantun Ngaran Jukut perang pulas dunya Tikoro kapanggang garing Remes kesang berenggetih pamuhalan pulih batin.
kaya karingang diudag-udag kalangkang diudag-udag kalangkang katuran wilujeng supi sumawon sing raos gagang. Ulah lepeting ngagita geus kolot maripuh eungap. Alah wilujeng kumaha dalu enjing isuk-isuk geus luput siang can datang wilujeng wayah kieu we nya. Wilujeng tatapan wajah pamprok jonghok sareng uang ti tradisional seremoni Kampung Cingangger Kelurahan Jampang Kulon bagja kase danget ieu uang kapapajanan tugas kapahajat pikeun ngangkir salira sakeluarga tah kukituna kasep poh pilih hidup kapanasan emang panas. Ya uang ngabantun papayung agung kalayan dijajab ku paradayang anu gararaya papayung agung jung geura lumaku geura miang geura payungan gendungan kasep si jengkiru sajat dilingungan benjala terang tinayuga anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa terhenti benteng negara satria andalan bangsa terhenti benteng negara Ridho pancen sukaila muka kapuraning Tunduk waktu nurahayu ninggang masa nu utama luyuk pete kadan kalbu sejak ngambah rumah tangga papaku ibing baksa tau selamat bingakana Ridho gali sukalila muka gemuruh kurang keburan aja.
bedas kaibanan orang catat tuh hidup jieun ieu nikah anu pertama jeung nikah anu terakhir tah ayeuna wa geuningan geus kolot kieu si Ambo Satya ka mana-mana hayang mimilu nganti di mana si wobolok cicing Ambo buru panas beurang nanya ieu oge keur nanya kan ada renek milu sok kade labuh nanya aduh raleueur eta salah jalan weh tarik ke mana gantinya aduh Bye-bye.
lagi dong. Kalau musiknya Hayang musrik deui cenah. tambah cenah musrik. Aduh. Tarik deh itu. Tambah cenah musrikna ke. Lain itu kasep bieu ka mana nya atuh kita tadi. Hah? Kamana neangan atuh jangan dengan kamana lagi. Mana lupa tadi anu kasep bieu cek ini di ditu di dieu tah. Gentul bieu. Musik ditambah sok. Alah sia. Si horeng. Perlu mana? Oh siap, kunaon deui? Agok aing geus bisa membujur oge paduli teuing urang teh. Alah, alah Gusti, tinggal ya aya si Sahru barang hakan di dieu kasur. Tuh itu aya kayo. Alah, alah celek-celek. Hei. Alah, cakep lagi. Nu masuk pula mau. Mana nu kasep? Anu yang serikeun cenah eta sapatu sebelah kunaon. Cenah ieu da arek dibereng ke. Heeh. Naon anak? Cenahna. Heeh, sampeukeun atuh ka ditu. Arek kunaon deui? Amung ge walau mang laki kitu. Udah emang kieu cenahna. Amung babu kan Kieu ya atuh sok cenahna. Awas atuh di babu kan ka kitu. Alah sia alah. Iya tuh kalau nih. Bangger cek ya Allah ya Rabbi. Harus dipakai ku aing mah. Kunaon deui? Double. Bola iya. Bola iya tinggal di bahajat menikah chef. Ya Allah. Lain ngarayu. Aya ngambek dah gitu. Ada sautik noel oge. Alah Gusti eta jangela meni malongon. Arek nanya teka dike. Beres di USG atuh ieu. Hah? Oh, iya. Meni subur. Ya Allah ya Rabbi. Hebat lah aing mah. Oh bener kata Ben. Naona. Oh moal ada balik di bawah sabedet teh. Ada sautik noel gitu. Deui nu agung. Pak, reug-reugnya. Beres ngawalian lancarnya segala rupina Gusti beri kesang badak kesang lemu asa bucat bisul jika nantinya leres tuh alhamdulillah ayeuna si neng parantos janten istri anu sah nya disakseni ku urang sadayana sing janten istri anu soleha istri anu kurata ain bakti kanu jadi caroge gelisnya sing panjang umur sing gede milik amin Bu alah mau kasih tadi tanya Bu sahaja nanti Neng Iis hari iya Bapak di kumaha eta ku si Bapak teh kalara diet model teh cara roplok kancing oge Oh eta ngaji ngaletot kitu kumaha? menang halak boga salaki teh aing mah ieu henteu terapi deui angusna teh heuh saking ku sumanget ci eta teh bener apa teu mahi Kumahi, ya Allah ya Rabbi mihara rejo dina geulis deui ya Allah saha neng jenengan teh Neng Ega itu laras cara ge neng ke Bahili mana ngajodokeun teu teu penak di mana neng sareng Eta lili di bumi mana di dieu di bumi ieu ya Allah paket eta di enean teu COD-an teu oh di Sero ayeuna mah yakin nya geus canggih da baheula mah urang papangina rukun awit teh jadi jeung ansip teh pabedo-bedo masalahnya Tina PS book. oh PS book
Oh, pecebok. Alhamdulillah keluarga sadayana ararayana. Aina teli mau di LP we apa kabar he ya Allah. Lagi gak umi LP aya karangannya di nabilir garelis ya Allah ya Rabbi Gusti lu agung burung gerang-gerang. Siap Blog Channel. Kagok we ta. Ada menikah, mana ngus orang hot gitu cengar cengir ada berlalu kasut Gusti Agung. Aduh, tuh era. Eta kutangnya dibalik bukan ke ganjen-ganjen tuh. Peduli teh enggak bawa kudu nempa utang ada pabongetna. Aduh, Gusti Agung. Ya Rabbi. Ini bala di jam rewasan ini bangun. Segera ini penukiannya ya Allah. Ini panas baik dia mah. Rasanya rodot cai jeruk tengah poel. Kalah kayak gamis bujur di jalan pantai ya mah. Ya Allah, ieu teh adi aja tuh. Bangunan lama. Mereka irung ngadara rungkuk gitu. Tinggal gitu. Iya kakak. Iya adina. Bukan adik tuh. Maksudnya rek dikunaon? Arek daftar sudah nih. Aduh onang dia soalnya ada babari ayeuna mah tinggal di operasi plastik pakai galon butuh 10 siki jadi jelegan kayak mah dia. Aduh, Gusti. Da mah atuh pangarsa. Aduh Gusti menjadi ka Amroji. Seger ayeuna mah. Pas kali pojo ah. Atau saya bojona ngiring. Saya alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Meni ato. Mau di kumah ku ayeuna. Sugana ya kayu penkeun ya. Ya Allah ya Rabbi. Oh, jika ada kain beli eta beunang dia, beunang tiga menang trek gitu. Iya, eta bangun rada moy nya jiga sopan tomat tuh cina. Bu, damang. Alhamdulillah. Iya meni kararangan kieu yakin ieu mah loba keluarga LP Tamalban. Oh. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Ibu ieu menang kali anu kasabaraha hiji? Anu kadua ieu ka hiji. Anu katilu aya keneh. Pameget. Kasih syukur. Lain juga lalaki tadi narik daftar bu suka ditanya ke pekaminanku juga uing. Aduh. Dah mana? Aduh. Sahana minta ah. Oh, Diki, iya Daka. Hah? Anu bungsu Daki. Alhamdulillah dicaci bu bae. Yang Diki, alhamdulillah hidup ayeuna parantos. Sing diparanyangkeun Yuswa hapunten merenang pangarsa guru pribados kasepuhan. Aduh, si eta ya Allah. Ini juga Ustaz Jepri mana ya? Sorina. Alas ya. Rek kumaha ya loba nu kararasep. Ih, cek aya teh maneh tong ngilu geura loba nu kasep kieu mah cicingnya ngangondo maju. Ih, aduh. Sakayang salingkuh ai mari. Bingung kuak nepi kang ngkuak teh jeung ai. Tadi nganain penuh kali tuh seger pan ya Allah Bapak. Udah berjas berdasi ganteng lagi aduh Gusti eta si koneng si urung jerang. Ya Allah, aduh. Nah, kecengiran kitu. Aya nang dade ulpa bade didoakeun sing aya teh jodoh deui nya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah pangersaha pun. Dipongkeran ku ini pasian boolnya. Cakep udah mau alamin 2-3 juta. Orang doakan heula berenyak. Kurang syariatan kurangnya. Mohon hapunten. Kan meunang syariat kudu aya syarat. Heeh. Nu tadi mah beri syarat DP-nya. DP. Jang Diki. Ujang hoyong salamet teu? Hoyong. Bade masihan syarat moal. Lamun pek Ujang Diki masihan syarat doana ge kerep insyaallah poe ieu detik ieu menit ieu diijabah ku nu maha kawasa. Heeh, sok urang doakeun di dieu kudu aya syarat tadi bersihan heula tah. Sarwakan urang mau lomba sarwakan. Aduh Gusti.
Pas saya kacamata jengkol pada itu oke ya dah perceta. Mamajang dikit tak kali dia. Pernah ada bapak neneng egaman namanya 2000-an gitu ge 2 siki. Iraha. Adi. Heeh. Jong teh aya nu teh jong. Tamat ti pamajikanana ti Mama Iis. Mun tenget lain mah. Mana mau dia tah aya euy nu leumpang. Mangga. Ieu nu ujang unggul kasep atau napi sararea anu. Oh dikumpulkeun. Oh mangga. Punten ya meureun rada puraknya aya dikumpulkeun mah urang salit ewang. Kurang kabedol-bedol ya. Oh dibilang ini syaitan Jadi nya nu ngaheula kabeh ngaraja mah dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala kita dia karimau wa astagfirullah. Bari nuan kana ye si kasep kalajeng biar wae judagoan buru maju are kan moal ya aya neng sipa aya tedede upa aya neng sipa teh aya mami pampali dia hoyong didoakeun cenah hoyong jogna rada rempeg ieu aya bos Karisma bos Herman oge ararayanya bos Deni nu gaduhan tenda ieu Bismillah kamaha agung anu sifat Rahman Rahim. Bismillah kamaha agung anu sifat Rahman Rahim. Rahman anu sifat murah, Rahim anu sifat asih. Ya Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siloka anu tergencang asih anu matur tungtung ganda jatining kahayang kahayang nu teralinglung kana nulung awas tah seserangan hirup teh hade nyorangan sunah rasul pieunteueun penteungna panyaring rasa fitrah jalma nu sampurna kalulir simpai pangeling eling urang bakal mulang madep kawagung kamantena perhitungan ruk rap rap singkat tungkup singkat bungkus kaberikan tungkus mana yang cenah cenah kamu asal ngaji jangkung teh atuh nunduk tunggu ditahan sekarang di kamera kan atau ditutupan wae amuan hibar dah setos salim geus ka salim ditahan sekedap tahan di kamera tos cepengan kakak neng dua nangek neng kana cangkengna lah katangkep teu tangkep sepadu alah aja iku bae katangkep anya kepun bojo cinta lopdet dingo tang sini bismillah ulah solonong boy atuh tarap yakin teu sabar euy pangatete bismillah lalaunan di pedol lalaunan celepon kita hacan dua jam ada goan da teu nu sok teangan di tarang sini na belah mana aya masuk di celepon atos asa neng salim ke raka sakin salim ka dieu ka pali mama mama salim ka apa nih ka mama ka apa kasih sip ini kali itu neng kali dikit nah pali dia besok ibu paling itu gandeng mantu digandeng mama neng kali dia apa neng kali dia raka